Bapak Ibu yang berbahagia, terimalah persembahan mapag panganten, kolaborasi, Proart, Wedding Organizer, dan Lingkung Seni, Sanggar Panghegar. Berikan tepuk tangan. Batur Jumekang Kawur Papayung Agung Mancu Saistu Ngemban Papayang Naratas Narajang Alas prosesi pembagian penyambutan kedua mempelai Dika Wita. Nuhun Gusti Nu Maha Agung Maha Walas Maha Asih ka umatna sakumna bae dakwih di mapag ngerek pangantenan mugia teu janten bendu mugia teu janten bendu gandrung palias sanesnya sampah Raja orang Sun.
Aja. Siwa malak resya tengisinkeun ka Abah. Sun hapunten anu kasuhun. Uang areng kenek dipayon len ojo beriata kabur. Ieu teh saking bingah. Icua bismillah rek rumah tangga. Urang bingakeun ku urang doakeun ku urang bagiakeun ku urang. Mbak, kami kakarak inget kapun bojo. Si Bebeb, si cantik, si camberning, si Golis, Pagolisnya sadunya apa majikan dewek. Teuing ku dewek teh titah nyusul. Palang siang sasap ke mana karep. Moal kitu keur nongton di dieu di sisi. Sanis. Nu ieu mah parawan keneh. Golis nu. Moal kitu ieu bali dieu nongtonna. Sanis. Nu ieu mah bahenol Nelkom. Nyamana atuh ipun bojo, si Bebem, si sayang, si cantik. Amu. Tersusah aya nama Nini ditinggalkan ku dewek. Da zaman Android aya nama. Ari Nini di mana? Ya apaanan Abah yeuh ambut ya di pupudunan depan di jalan. Kakarak di pupudunan Wayu atuh. Ya raja jeung ratu urang geus ngareneng. Sok ka dieu ti parapatan ka Kenca. Ka Katuhu. Tadi dinya aya nu gemerang-gemerung sok lebat yeuh. Hai sayangku. Ini Agus Shanti. Allah itu. Bapak jikan dewe koronyong di dapur. Ngisinkan sun. Apun anu kasuhun. Allah itu kalah. Buset. Acting ngabel kare. Ya ilaha illallah. Cuy. Ayana. Ngerakeun. Ayana. Geningan sampurasun Abah. Rampes Nini. Ini teh udarani. Aya naon ada apa? Jadi kita teh hari ini bahagia. Cucu kita bismillah mau berumah tangga. Mari kita sambut bersama, meriahkan bersama. Nini, kalau Nini mau membantu jangan memalukan atuh. Eta mah sagala dianggo. Iya mah tak kaul ka incu. Alus atau kitu mah. Nini, dilatih heula ku sing saya ibing nanya. Hiji. Ulang isinkeun proat 2 3 ya. Allah. Dah. Anu nyuna teh wawalek ulang isinkeun. Allah ieu teh kakarak modonan pas kawasamoan pamajikan dewek. Ulang isinkeun anu nyuna urang bakal urang sunah. Sakali deui. Hiji. 2 3 Mas, apa orang ini? Mas. Abah, anu mana tuh Abah yang mana? Kata saya juga yang nuna sete Nini. Gani beki kalau teh begitu uyahan beki mijah. Aduh ampun ya mah. Bukan Nini teh. Sok atuh Nini bari ngawi bari ngibing ya. Yo kaul. Allah itu. Ada kamana sih Nini? Joget yang saha. Allah. Ayana isinkeun sun hapunten. Allah itu joget jong tatangga. Joget jong tamu isinkeun hapunten sun kaul sana teh. Nuhunah depan kos ngiring kaul. Alah. Hayu Nini ya. Lalu bakal sepakal pigoyan para tos siang. Yo. Haturan jeung sumbi, haturan bagian
Tarajana geus sama geus ngampar lalang sege sisinglarkeun Belumbang Timur Jalan Gede Sasapuan. Tutut Gunung Keong Reumah haturan Raden minak anak Iqbal ligih baelegah. Calik dina kursi gading gilang kencana. Sagara kabagjaan geus ngantos keur hidup doaan. Sakinah mawadah warahmah. Bae haturan anak Iqbal haturan Rapes. Baik Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan, terimalah persembahan Linggung Seni Sanggar Panghegar.
ke akarna, ajak tangkalna, ngarandakah dahana, lebok dauna, rendang kembangna, lebut buahna, petikeun di akhirna. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berikan tepuk tangan untuk Sanggar Bang Hegar. Terima kasih Dayang Sanggar Bang Hegar yang telah mempersembahkan tarian khusus untuk kedua mempelai Adinda, Yanti dan Anda Jajang. Dipersilakan untuk kedua mempelai untuk berdiri. Kita berfoto bersama Dayang Sanggar Bang Hegar. Oke, baik hadirin yang saya hormati, kami mohon izin kepada keluarga besar, tentunya kami dari Sanggar Bang Hegar ikut untuk diabadikan di foto bersama keluarga besar. Ini ada merupakan satu kehormatan bagi kami Sanggar Bang Hegar. Hari ini kami mendapat kehormatan untuk mengisi acara dalam pernikahan ini. Tentunya ini adalah bukan hal yang akan takkan terlupakan. Di mana grup ini adalah kami kerjasama dengan Proat Wedding Organizer, Sanggar Bang Hegar Kota Tasikmalaya, di mana ini ada merupakan juara pertama Saperia Bangun Timur hari ini hadir bersama-sama kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berikan tepuk tangan kembali untuk Sanggar Bang Hegar dan semua keluarganya. Tepuk tangan. Bang Hegar. Sanggar Bang Hegar Tasikmalaya.